Sedanten wadya pala tamtama hangkut buta. Nggih. Kula. Kebol, mangga kula. Mangga. Nggih. Sama konyo panjenengan Gusti muga katapi kalian kabinahan Gusti. Duh, sok kumaha ngomong kanjang-kanjang teuing. Meh dereng Gusti. Ditarima. Salukan batur-batur. Oke, Bos. Duh. Hey my brother everybody. Naon? Come here. Naon come here teh? Let's go. Tengah lalarti. Kemon. Komo eta? Kemari. Ah? Kesindang ieu. Eta mah kitu. Naon? Kadi anjing. Deuk Tengah lalarti sia teh kumaha? Kan ngabasa. Kalaregas kieu ampun. Karena motor ka dieu bau kaing keanginan jadi awut-awutan ya. Gara-gara angin Ajik mau galeng guys ieu mah. Naon begitu moal balik. Mau balik guys ieu mah ajik moal. Tadi nama hayang nyaman aing hirup di dunia deh. Tenang. Hayang tenang keueuh gangguan sieu mah moal balik ajik. Nah kunaon atuh sia? Kunaon? Aisyah teh apa? Teu Budeg ajik. buating cager. Nepi ka kiamat ge moal cager-cager. Budeg ajik kage nyaho. Api-api ngahuleng. Padahal mah ceulina teh ngaguru teh. Jero ceuri teh. Aduh, budeg anjing. Alah, ketika aing nanya, Kumaha? saha nu maot anjing. Bapak maneh maot. Aduh. Ubaran ku tutut. Hakan tutut jeung balongna ku sia. Geranya tempo. Nyangakeun simah pangabaktos Gusti ditarima. Kulantot cek aing oge. Cek aing oge budeg. Alah tong dijawab Gusti percuma kacape-capek. Mending meser obeng we. Geraon obeng rojok celina tuman. Nyangakeun simah pangabaktos Gusti. Ai. Ditarima sia teh. Naonana iya. Aduh anjing galah. Di dieu geura riweuhna teh ieu. Alah aing nu riweuhna teh. Garenya minta tolong ka aing geura ngalieu ceuk gedeung deui ge. Ning teu ngalieu. Ning teu ngalieu. Acan belagu kela tuh. Geranya tempo iya. Ayo. Aku menunggumu. Geranya tempo tuh tinggal itu. Tuh. Ya. We merong itu. Cek aing yang merongnya. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apa atuh? Anjing. Allah. Nampun. Songo sia bau bangke. Songo sia bau bangke. Alhamdulillah. Teu sangka iraha. Naon anjing? Jo iraha we songo sia bau bangke. Alhamdulillah bade nikah anjing. Jadi kana kawin anjing. Eueuh nu kawin anjing. Songo sia bau bangke. Ka urang mana nikahna anjing. Beki ngaco.
eueuh nu kawin oh ka urang camay ya lain urang camay anjing eueuh nu kawin alhamdulillah keun dabi ge bade ngiring ka itu seserahan bade nyanak naon wae seserahan teh aduh anjing kana eueuh nu kawin anjing eueuh nu kawin sungguh sia bau bangke eueuh nu kawin bade nyanak doma geus tong diceungceurikan nih ulah bungah teuing da pangeran mah resep ka jelema anu kaleuwih lamun bunga ulah bungah teuing bode sia ajik budeg teuing goblok alhamdulillah ajik alhamdulillah balik alah balik ajik balik bulan semohon tuh dunungan ge bade nyeurehan anjing teu ngomong teu naon dunungan teu ngomong anjing ceuli sia mangpet naon ceuli sia mangpet ah aing ngalebean mah teu bisa anjing bagi ngaco beuki ngaco anjing kumaha anjing kumaha sok atuh diajar aya kitu mah dai dikawin depan aya di rapalan geuningan sok tarima abdi nikah sok tarima abdi nikah tah bener kitu bener ka neng sangarana hah sa Ahmad nah awewe teh Ahmad ngaranna eueuh nu ngomong anjing ai bunga ulah tinjak tonyok ka batur tarima abdi nikah sok diajar bulan sumuhun tarima abdi nikah masyawi ajik tah kitu kaneng sangarana Susi neng Susi Wiwit kalayan ngangog bin Sueb kalayan nganggo mas kawin sok deh kalay deng aya budak aja sia anjing budak mau balik aja kieu cadik alah capek ah bulan teu ngomong tah kudu ngomong dengekeun Gusti eta hakan Gusti eta alhamdulillah ya Allah naon geus lohor deui jadi aing mecus di saga bedug goblok ya bukan niraya lu mundur bebet ini layang rana lempang teh kawas nu kasurupan si teh beleguk bina-bina teuing si teh ai buka topina beleguk atuh si teh jadi kitu budak Badung si teh buka topina oh halo bos wih bos halo bos kasaha eta nah siapa canggeng
Naon? Naon sih teh? Macam mana pula kau? Naon? Bulu tak bere itu kena sila apa? Ya nama kan ngomong tak gitu ah. Orang mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan, betul. Gas lila ya di Sunda, ha? Gas lila ya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta manila aji kata saya. Kocan nyahun bahasa Sunda meren. Sudah lama ada di Sunda, ha? Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi ada di Sunda dah. Coba itu. Ditanya bahasa Indonesia Sunda saya. Kinten-kinten. Siapa nama Nama awak. Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Anjing. Akhirnya dia yang saha adi awak saha buta tumargung. Iya Humarurung adina Humargung. Oh keluarga panas diri sebenarnya. Hari bapak mana? Bapak awak. Sigarantang. Sigarantang. Hari inung ya siga termos. Hari aki siga seeng. Oh keluarga parabot dapur. Uyutna hawu ya jelema ye. Alah bisa bahasa Sunda sakedik. Sakedik aja sakedik. Tapi siabang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lah buat awak. Naon? Ya pening lah buat awak. No pening teh. Ya pening. Naon? Ya liar gitu liar. Nah, jik liar teh. Ah. Ya lungleng gitu lungleng. Oh, lunglang. Nah itu liar. Belegok lah kau. Nah, maka liar bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sama kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Nyaho. Tikus bahasa Sundanya berit. Tuluy, sekarang kau tahu sore. Nyaho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Nyaho. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit. Ya pening lah buat awak. Dasar Batak katau. Dengekeun belagu. Apa? Ari tikus mah berit. Be. Ari sore mah burit. Ari bujur mah birit. Ya itu kan berit-berit juga. Tapi meskipun siabang dari Medan, siabang dari Batak, siabang kena kesenian Sunda itu siabang rees jeung dede. Siabang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede. Rees jeung dede. Oh rees jeung dede. Nah itu rees jeung dede. Hahaha. Si anjing cerita tengenaeun anjing. Ini ya. Gara-gara tengah jadi tidak nariat ke yang pun ya. Rebeak soalnya ya. Lagu naon siawang itu paling resip itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan betul. Nggak bisa di orok berem siabang bisa. Orok berem ya itu berem. Cisok Bubui Bulan oke. Cisok oke. Bubui Bulan ti kumaha? Ongkonya koplok sih teh. Teken. Bubui bulan sangrai bentang panon poe di saate
Itu lagu bubui bulan nyerep kena hati. Nyerep aja nyerep. Sok, oke. Bubui bulan dah oke. Barang mitin aku mah. Siate buboy. Udah. Buboy bulan. Bubui bulan disangra si bentang lah, bah. Panon siap, panon poe, asing deh siap. Ya, si mang kalau ke bubui bulan bener kan teh sia teh. Hampura atuh da segala rupa oge da kudu diajar. Jelema mah kudu daek diajar leukeun diajar nete taraje ninca kamalan nyusi lari mapai bukti eta jelema mah. Nah ngomong naroba. Cing ngomong deui. Ngomong deui. Macam mana pula lah kau. Kau salah denge berenai. Dengekeun heula tuh batur ngomong teh. Nah, hari mana? Dengekeun. Eta bisa ngomong Sunda goblok. Nah, naon? Cenah sia teh urang Batak, anjir poho. Dan orang Batak aing mah di mana Bantarjati si Eda. Orang dia geuning. Kang samya manak satengahing marga satengahing marga hariring lain kuring tapi anu maha wening halang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang kang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik raga daya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh